Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman teh apa mantu Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah anu ka tilu. Khalifah anu ka tilu sabada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, lajeng weh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Anjeunna teh mantuna Rasulullah. Begitu anjeunna janten Amirul Mukminin, gitu kan? Gegentos Sayyidina Umar bin Khattab dina tengah kepemimpinan anjeunna aya salah seos sahabat Nabi anu jenengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mantanana biasana sok dipasihan sasihan lah bantosan ka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sasihan ku anjeunna teh fatwa diputus eta sasihan teh di stop bantosan di pemerintah gitu kan, stop. Nah terus gitu selami tidak mang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud teh tidak mang bade mayunan wafat, tidak mang tercatat karena wafat dilayan ku Sayyidina Utsman bin Affan barang dilayan lajeng dina akhir pembicaraan dauhan Sayyidina Utsman bin Affan salira kumaha mun ayeuna di kembali kendi ya salira kenging bantosan ya di pemerintah di Amirul Mukminin ya. Dauhan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud paduka apan abdi nuju jag-jag ge tos di stop abdi teh kan ku salira teh komo abdi ayeuna abdi teh ayeuna mah geus nying hareupan maot abdi mah gitu kan kanggo naon bantosan nya keur keluarga salira we dauhan Sayyidina Utsman teh eta teh saha eta teh eta barangkali nu nangis mana bapana ka mana mun teh bapana indungna ayeuna nyakeun kudu bapana heula sabab kewajiban pertama teh saha bapak gitu kan indung mah da ganjalna kadua eta teh ieu lain nu kadua jadi nomor hiji anu teruskeun dongengna teruskeun dauhan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apan abdi cenah nuju sehat oge terus di stop ku salira komo ayeuna abdi terus nying hareupan maot abdi atuh dauhan Sayyidina Utsman keun wae salira pupus ataupun keur kulawarga meureun kitu keur anak kumaha waleranana gambaran ya abdi mah teu perlu kulawarga abdi mah anak-anak abdi turunan abdi teu perlu nah mah teu perlu sabab abdi mah geus ngawarah geus ngajarkeun maca surat Waqiah ngalungi sakumaha anu diwurukeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu mana sing saha jalma nu dawam surat Waqiah moal ningali kafakiran dina hirupna ku abdi geus diwarah wirid surat Waqiah teu peryogi bantosan salira mun ayeuna mah digabrug padahal nya mun ditawaran gitu cek Pak Kades teh gitu kan dari pasihan ya sasihan 500.000 wah jol alhamdulillah ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mas sanes wah sabab boga naon surat Waqiah sajal manu ngawiridkeun surat Waqiah unggal peuting gitu kan terus dawam moal ningali kafakiran saumur hirup malah ari nu jalur ti Mahmud mah teh yang Mahmud surat Waqiah teh dipuasaan eta teh salikur poe wiridna ge kitu kan unggal peuting teh kudu maneh heula sabar jeung aya doana deh gitu kan iman teu make kitu oge da matak beunghar surat Waqiah asal laek wirid we gitu kan